Ini baju tuh kemana tuh dia orang? Iya baju kemana tuh orang? Orang jual apa kasih bertut. Hah? Jual deh. Benar. Orang jual iya di kita. Kasih bertutin deh orang jual. Orang Orang kasih yang duit dibayar ieu kabeh engkena. Tuh kalau orang lumayan ya. Iya kan lumayan ieu tah, duit. Heeh. Di ngopi. Di baju kemana ya baju anu maling dengan di pos aduh nyacan dibere deui ieu ku RT aduh kemana nya baju nangan aja aduh Astagfirullahaladzim, Mang Alek naon eta acungna ka mana? Ya Allah. Ay Mang Alek atuh kampung ka mana? Mang Alek Astagfirullahaladzim. Mang Alek lieur tadi nangan baju ieu duka anu nyokot bajuna atuh teh nyaho samu mah tadi nangan lieur hayu aduh sekali kieu bae aduh serius aduh ampun hayu neng urang ketangan hayu Beneran aing ge kapag ngisi dia. Emang bos. Ay maksudna kumaha eta kamari masalah motor? Ay motor mah aya bos. Jadi tuh pansi bos merena karak saparona kurang motor ada tengah-tengah doang. Pansi aing ge bawa ka gudang aing, urusan penyelesaian di ditu. Kapan meureun lamun geus kabeh mau kurang dibawa tenang bae dibawa ka ditu. Pan gocap deui bos. Sia mah ka aing taen bae. Oke. Bae kabeh. Kita dibawalah motor mah ka ditu. Urang teh kieu ye. Bisa mengata enak naon di dia? Nek kajual ieu ye. Bos. Ya, bayaran. iya ya bos Tah rumah eta Menang ti mana sih? Nu makolot urang. Makolot saya menang mararing aing kana nu bos diborongkeun kabeh ieu ye. Tah. Aing sabaraha duit? Baraha Gocap bos. Cabok banget sih aku aing gocap nu kieu aing kumaha ngajualna gocap. Paling wani ge ieu 13.000 kabeh. Bos. Itu bener sih bantis ya. Ieu urang ieu tenang bae. Bahan aing kawawelak. istiris bae ieu baju can ka bagi ya lupa ka mana apa mah ieu ngadeuna ha pun malik istiris ieu baju teh aya deui bajuna teh aya nya mah ieu can pasian Mahal di lah bos 1.000 deui. Ieu hiji deui orang ieu. Kan kabeh bos. 14.000 kabeh. Diborongkeun lah. Cara mun aya naon aing siap poe mitar ya. Oh, tenang bos. Pokona mah aman eta malah aman. Ya. Kalau bos salah motor sih ya, awas wae. Kurang dianterkeun. Anterkeun bos ke motor-motor. Heeh, mah kuaing. Oh, kai masih susu kuaing hiji kai masih. Ya, bos. Bos. Tah, ieu duit kurang bagikeun, nya. Bos. Sia duaan ieu 1.000 ewang, bos. aman. Tidak amat, bos. Ieu 2.000 ka ieu jeung meuli mie, oke. Eta duaan 1.000 ewang. waduh kemana ya itu dengan budak itu cobrek hayu urang datangkeun oh budak dulu ya Rek, mana nyokot baju Mang Alek nah? Enggak, abang ngomong, nyokot baju di mana? Di pos. Kemarin ke mandi ya, bajuna sudah di pos. Oh, langit. Mang Alek tenang go acu. Pasti Istri baik tangan karo sejen. Istri Ulangnya baik. kakak ieu. Ka saha? Si Bertut tuh, anda kepake urut saha? Pakaian pakaian. Oh, Ayo Mang Alek. si Bertut. Teu nyaon-naon Ah, kita ditanyakeun ku si Batu teh Mang Ima. Tega kenceng. Ayo ngomong hansip. Ulah kadu-kadu bae teu ngomong hansip. Itu maksudnya ieu teh karunya apa Hansi? Oh, iya, istri baik. Atuh nyokot. Nyokot. Tanyakeun ka ditu tukang Bertut. Jangan Bertut jangan. Lain keur mandinya nama anu nyokot ieu. Jangan Bertut. Jangan beda itu lah. Awewe atuh. Atuh ieu urang neangan asup Mang Alek. Bantuan ieu mah neangan neangan baju. Agar ka ditu lah. Wah, itu kayak aing temannya mah nya. Bayar adung di mana mah? Atuh. Mang Alek
Tangan itu. Bertut kan itu tangan. Ayo neng bager amat nah, anan maturan mengalek dengan baju. Karunya Mang Alif mesti masuk angin naon. Urang meureun ka mana deui ieu? Itu duka aja ieu mengalek dengan terus ibak aju baju dia simpen di pos tapi teu aya heeh. Ayo urang pilarian deui. Heeh, ka mana usaha nu nyandak nanya. Ningali Mang Alif sih masyaallah. Ya nu istiris bae bus ge teh aya jeung baju na ge ngeun hiji-hijina deui eta. Cari pasian deui ku artenya nama baju. Mana eta? Tong bisa jadi eta pemajikan batur di bawahnya. Yang kerok misalnya kieu. Heeh. Soalnya geulis eta Sia oi. silidik eta awewe budak mana? Siap lah kayak orang sulit selidik ya. Heeh, siap. Pokona mah kudu nyaho we si alamatna tadi mana ya. Oke siap. Oh, pokona mah kitu be. Bertut ya, bertut. Mang. Naon? Hah? Naon? Ini dengan. Pakenannya pastinya ho bae. Bayar biasa na ge Oh. sip. Nah biasa tuh ningali akan bae ningali. Kayak diarup itu tuh juga kau ke jalan. Oh bener jalan ah. Neng. Ya sudah kapangin neng aduh. Oh ada aduh. Ini bae gitu tadi aduh. Neng. Nah, ya didinya nya acung neng aduh. Istiris bae mang cenah dengan baju nang. Mang Alif urang buka heula. Ayo neng sakar tinggal dia. Adi ayu Kang. Mulai lu milihan neng tengah gelis-gelis pilihan muki. Bukan anu ka hati. Gan anu hati naon bang ya. Ya neng Ulah kan neng. Pembelan kan neng. Uunya. Tah, iya baju na makus wow ieu baju ieu. Coba wae ge. Wow ge sarua meureun jeung nu di dinya. Wow ieu mah. Hah? Oh, iya bener ieu baju Mang Alek ieu. Atuh baju cik sage. Iya baju Mang Alek ieu. Ngajual baju lain kerupuk. Iya hiji ieu kapangi hayo. Bawa Mang Alif. Oh iya neng. Iya neng tuh. Neng bagelis. Oh iya ge neng tuh. Neng. Neng. Ieu ge tuh heuh mah eta mah si Mamang nyokot mah neng. Maksudna naon aing mau usaha. Sing Si Mamang neng nyokot ge. Gua mah. Mang Alif. Hah? Ka dieu kun. Ayo Mang. Anggas gara kumaha? Ieu di bawa bae Mamang ieu tah. Ulah main bawa bae teh dibayar ka aing. Nah neng naon lo bawa bae. Bayar ka aing teh dibayar. Bawa naon teh bawa dah. Ayo Ayo neng. Mang Alif sataran Jawa. Pokoknya iya bos ge geus para poe tuh. Bayarkeun ku parawan han. Teuing. Karunya Mang Alif. Geus sabodang mun penting mah teu rugi aing mah penting mah dibayar. Yang tuh duit teh naon. Ah, jeung berkali tunggu. Ayo neng. Turunnya Mang. Oh. Bang, santai masih obrek deui bae pagawean. Disimkeun aing bae sebagai uang berkut jadi malu cak dia budak aing. Nah. Neng malik pakai baju heula ieu di mana make bajuna? Ayo. Ertut. Sia kenal dia. Wah, Hah? bung. Ai mananya sia kenal dia. Bung. Naon? Bawa bertut aing dari karyawan aing nama daek mah. Siap ayo. Ayo. Urang kabelah ditu lain Kobol heula urang teh. Ayo. Beresan. Caca neng. Hah? Caca neng ieu aduh caca make acu. Astagfirullah, gesan setan naonan. Tenang naonan Pak. Ustad. Apa Ustad? Wah, naon Tat? Aduh. Kaje. Kudu pakai baju Tat. Kang naon ieu nya? Pakai baju. Rada curiga. Curiga naon? Alek. Wih, pakai baju, bos ge Mang Alek bajuna leungit. Pak Ustad bade ka mana, Pak Ustad? Ilun jeung konsep. Naon? Tadi ngajajakeun pahangsi pilarian Acisna Pak Ustad. Oh. Kalingetan Acis tadi. Sambak neng. Ayo Pak Ustad. Nanaonan? Urusan aing itu. Naon Hansip? Tenang baik deui. Nyokot baju. Oh. Ustad mah. Ayo neng, ngeueuh dah neng naon. Tenang ninggalkeun. Ngeueuh dah neng naon. Tadi Ngomong-ngomong ieu aing digajian tuh yuk. Atuh digaji hayu pikir lu jeung. Samoa, aing gua tuh ge. Digaji. Oh, digaji. Heeh. Siap. Bertut. Aduh, mending hareuda urang teh ngajajakeun Mang Alek. Pilarian Acis sama nadae. Wih. Tong aku neng awean tadi. Heeh.
Montok. Montok ceng eh. Montok kata macengnya. Iya kenal. Bos, kamu foto bos bukan? Itu weh. Aneh surangan apa ini? Bertut. Barang bekas. Saya ngising bos, mau edan jawab. Neng, beli bertut mal. Ah, Ber, tuh coba ningali heula Mang. Lat, ya. Bertut. Didinya. Coba ningali urang buka heula. Kumaha ieu misalnya? Hai, sia nyela awet teh ya. Buka heula. Kurang yang maklum, kurang ide ge jalan mana ge. Boka sing bener. Siap. Suka laki ieu mah Kang, saya nu ka harto. Cangcut neng di dia mah. Hai. Tan ngomong cangcut. Sia, batur ngomong ge anu ka harti. Tuh aya nu ka harto, lain cangcut. Barang. Bener teh, cangcut sama cek ke pasar. Tuh aya nu alus. Laki masih emang canain bogan.